Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatut tawafi ari ieu eta tata cara tawaf. Idza atmamta di mana-mana nyampurnakeun anjeun as-sholata kana salat. Tazhab maka kudu indit anjeun ma'al mutawifi sarta mutawif. Mutawif teh pemandu gitu nya. Ilal hajaril aswadi ka hajar aswad. Al-maudhu'i anu dipernahkeun fi ruknil ka'bati dina tiang Ka'bah. Anu dipernahkeun nu disimpen fi ruknil ka'bati dina tiang Ka'bah. Astaqbil tuluy kudu madep anjeun. Kana hajar aswad. Waqul jeung kudu ngucap anjeun bismillahi Allahu akbar walillahil hamdu. Kana lapad bismillahi Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahi kalawan ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Allahu akbar ari Allah eta nu maha agung walillahi jeung eta tetep kagungan Allah. Alhamdu ari sadaya puji. Sumastalim tuluy istilam anjeun kana hajar aswad. Biyamini kakuleungeun katuhu anjeun. Wanwi jeung niatan anjeun at-tawafa kana tawaf. Sumaja'a tuluy kudu ngajadikeun anjeun shimalaka kabelah kencaeun anjeun nahwal Ka'bati kana saumpama Ka'bah. Jadi kencaeun badan sing pas kana Ka'bah. Wamsi jeung kudu leumpang anjeun ilal imami ka hareup taifan. Bari anu tawaf haulal Ka'bati di sakurilingeun Ka'bah. Wa qari'an jeung bari ngucapkeun al adiyata kana pirang-pirang doa. Allati anu yu'allimu anu geus ngawurukan anu geus mapatahan ngajarkeun kana ieu lati saha al mutawif pemandu tawaf. Au qul ta ucapkeun ku anjeun kana lapad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah kalawan maha suci Allah walhamdu jeung ari sadaya puji nu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Wala ilaha jeung teu aya di pangeran nu maujud illallahu angin Allah. Wallahu akbar jeung ari Allah eta nu maha agung. Wala haula jeung teu aya daya upaya wala quwata jeung teu aya kakuatan illa billahi kajaba ku pitulung Allah al-ali anu maha luhur al-azimi anu maha agung. Rabbana atina fid dunya Rabbana he pangeran abdi sadaya ati. Muga ngadatangkeun Gusti na ka abdi fid dunya di dunya hasanatan kana kahadean. Wa fil akhirati jeung di akhirat hasanatan kana kahadean. Waqi jeung mugi ngariksa Gusti na ka abdi sadaya azaban nar kana siksa neraka. Eta doana. Wa yajibu jeung wajib naon antura'iya yen ngariksa anjeun asna at-tawafi dina tengah-tengah tawaf. Annal Ka'bata kana sanyana Ka'bah jihata shimali dina jihat belah kenca daiman barina salanggengna salawasna sajaro tawaf. Wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun antu hawila kana yen ngagilirkeun mindahkeun anjeun jismaka kana awak anjeun ilaiha kana eta Ka'bah. Ulah mengkol. Wa ba'da tawafika jeung dina sabada tawaf anjeun sab'ata asywatin kana 7 pirang-pirang kuriling. Ala hadzal nizami netepan kana ieu aturan tawajjah kudu madep anjeun khalfa maqam Ibrahim di satukangeun maqam Ibrahim. Wasolli jeung kudu salat anjeun. Baik salat anjeun rakaataini kana 2 rakaat sunnat tawafi kana salat sunat tawaf. Sumaqul
tuluy kudu ngucap anjeun kana lapad doa Allahumma innaka da'awta ibadaka ila baitikal haram. Allahumma ya Allah innaka saestuna Gusti da'awta eta ngagero Gusti ibadaka ka pirang-pirang hamba Gusti ila baitika ka bumi Gusti al haram ka Baitul Haram. Wa qajitu jeung nyata naon datang kuring toian bari anu taat li amrika kana parentah Gusti. Faghfir maka mugi ngahampura Gusti li ka abdi warham jeung muga mika asih Gusti ni ka abdi. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngahampura Gusti li ka abdi wali daya jeung ka dua ibu rama abdi. Warham jeung mugi mika asih Gusti maka walidaya kama robaya seperti tos ngurus ieu walidaya yakni ka abdi sogiron dina waktu leutik. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngahampura Gusti li ka abdi wali jamil mukminin pikeun sadaya mukminin wal mukminati jeung pirang-pirang mukmin istri al ahya'i pirang-pirang anu hirup minhum ti ieu mukminin wal amwat jeung pirang-pirang nu tos maot. Sumakhruj tuluy kaluar anjeun minal masjid ti masjid ma'al mutawwif sarta mutawwif pemandu minal babi tina hiji panto al musamma nu dingaranan ieu baba sofa ku panto sofa. Patawajah maka menghadap anjeun madep anjeun ma'ahu sartana babu sofa atanapi ma'ahu sartana mutawif ilal mas'a ka tempat sa'i. Ayeuna sa'i nya kaifiyatu sa'i ari ieu eta tata cara sa'i. Idza akhrajta di mana-mana kaluar anjeun min babis sofa ti panto sofa faqul maka kudu ngucapkeun anjeun bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Saestuna safa jeung marwah min sya'airillah eta tetep tina tanda keagungan Allah. Paman maka sahajal hajjanu haji yauman al baita ka baitullah awiya tamaro atawa umrah yauman fala junah maka teu berdosa eta tetep alaika man alayya tawaf ariyan tawaf siman bihi makana ieu bait kana yeuna hajjal bait awiya tamar atawa umrah kana haji jeung umrah. Sumaas ada darajati sofa tuluy naik we sumas ad tuluy naik anjeun darajati sofa kana darajat sofa kana bukit sofa. As'a tuluy sa'i anjeun leumpang kudunya barina gancang ilal marwah ka marwah qailan barina ngucap azikra kana zikir allazi anu yu'allimu anu tos mapatahan atawa ngajarkeun hu kana lazi saha al mutawwifu pemandu. Doana kieu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha illallah wahdahu bari sahiji Allah la syarika teu aya nu ngarejengan eta tetep lahu ka Allah. Lahu eta tetep kagungan Allah al mulku ari karajaan walahu jeung eta tetep kagungan Allah alhamdu ari sadaya puji. Yuhyi ngahirupan Allah wa yumitu jeung ngamaotan Allah wa huwa jeung ari Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara eta qadirun anu kawasa. La ilaha ta'ala pangeran anu maujud illallahu angin Gusti Allah wala na'budu jeung teu ibadah abdi sadaya illa iyyahu kajaba ka Allah wungkul mukhlisina bari anu ikhlas kabeh lahu karena Allah adina kana agama
walau kariha jeung lamun jeung sanajan mikang ngewa sal kafirun nu kalafir. Allahumma ya Allah inni sanyana abdi eta nyuhkeun pangriksa abdi bika ka Gusti min udolid dai tina panyakit kronisna panyakit wa khaibati roja jeung kecewaan harapan wa syamatatil aada jeung bencanana pirang-pirang musuh wa zawali ni'mah jeung leungitna ni'mah wa nuzuli niqamah jeung lungsurna azab atanapi lungsurna azab wa harwil jeung kudu berangkat anjeun ijri tegasna berangkat anjeun baina milaini antara dua mil tapal batas al akhdara ini anu hejo duanana. Wahuma jeung ari itu milaini al akhdarain teh amudani eta teh dua tihang piji dari masjid dina tembok masjid wal masafatu jeung ari jarak bainahuma antara itu mil 2 mailani 70 mitron eta 70 meter. Qailan bari ngucapkeun kana doa rabbighfir warham watajawaz amma ta'lam. Rabbi ya Allah pangeran abdi ighfir mugi ngahampura Gusti warham jeung muga mikaasih Gusti watajawaz jeung mugi ngabales Gusti amma tina perkara ta'lamu anu uninga Gusti innaka sanyana Gusti antat tegasna mah Gusti al azzu eta anu agung al akramu anu bageuran mulya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mugi Gusti pangeran abdi sadaya ati mugi ngadatangkeun Gustina ka abdi sadaya fid dunya di dunya hasanatan kana kahadean wa fil akhirati jeung di akhirat hasanatan kana kahadean. Waqi jeung mugi ngariksa Gustina ka abdi sadaya azaban nar kana siksa neraka ya azizu ya anu agung ya ghafaru he anu seueur hampurana ya arhamar rahimin he zat anu pangasihna di antara pirang-pirang anu asih. Sumadoa tuluy ngadoa anjeun bima ku perkara syiita anu karep anjeun sok ngadoa naon karep. Nah fa idza ataita tu di mana-mana datang anjeun al marwata ka marwah pasad maka naik anjeun ala sulamiha kana tangga marwah wa tawajjah jeung madep anjeun ilal mas'a ka tempat sa'i. Wa ari itu mas'a teh eta mah perkara baina sofa anu tetep antara sofa wal marwati jeung antara marwah tulu anu ari jarak jauhna itu mas'a teh nahwu 420 mitron eta saumpama 420 meter. Wa huwa jeung ari itu mas'a teh syari'un umumiyun eta jalan umum muhatun anu diliputan bil buyuti ku pirang-pirang bumi wadakakin jeung pirang-pirang toko. Wad'u jeung kudu ngadoa anjeun bima ku perkara syita anu karep anjeun wa yu'addu jeung dicawiskeun naon haza ieu syauton minas sa'i jeung diitung atunya wa yu'adu jeung dihitung naon haza ieu berangkat nu tadi berangkat ti mas'a tempat sa'i syauton kana kuiran minas sa'i tina sa'i. Wa hakada jeung eta nya kitu deui tas'a berangkat sa'i anjeun fil aswati sab'ah dina pirang-pirang 7 kuriling hatta yantahiya sehingga tepi naon as-sa'yu sa'i bil marwah ka marwah. Sumahlik tuluy nyukur anjeun ra'saka kana sirah anjeun au qasir atau ngagunting anjeun kana ra'sa pidukan ya halak di toko tempat nyukur lah piji hatil marwah di jihad marwah. Sumarji tuluy indit anjeun ila manzili ka tempat cicing harimah wa tahalla jeung tahallul anjeun mina ihram tina ihram
Wa kaifiyatu tahalluli jeung ari cara tahallul eta antakhlaa yen nyabut ngudar anjeun libasal ihrami kana pakaian ihram wa talbasa jeung make anjeun malabisaka kana pakaian anjeun al adiyah anu biasa wa bidzalika jeung ku eta mazkurat nu dicaritakeun tantahi dari beres naon al umratu umrah paragat naon al umratu umrah